sanajan kuari pisan aya kuari pisan ge aya anu nyahun Nagara Jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka Nagara Jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu Kiai lain lalagaan di Karawang aya nunggus ngalalakon ka Nagara Jin Nagara Jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun urang Bogor, urang di ditu di Nagara Jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti Nagara Jin dibawa ka urang moal kaduitan Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradihi ya bani adam turunan Adam kabeh qad anzalna teman-teman uis anda deakeun ingsun agung ing atas sira kabeh libasan ing anggoan ayo khalaqnahu lakum tegese ngadam malisun agung hu ing libas lakum kadue sira kabeh yuwari kang bakal nutupan ya libas Setuhu tegese nutupan ya libas sawatikum kalaan sakekalaan sirakabeh warisyalan anggoan bulu wa utawi waris temayu tajammalu bihi ku barang kang den gawe kaelokan apa bihi kalawan maminasia bisaking pirang-pirang dodot walibasat taqwa menang macanalan angguan taqwa menang walibasut taqwa la tegese angguan taqwa al amalu shalihu tegese amal kang saleh wasmtul hasanulan tingkah laku kang becik dadalan kang becik binasbi kalawan den bacana sablibasat Adpun ala libasan iku dan tepakan ing atas lapan libasan warapilan dan baca ropa mubtada uniku dari mubtada khobaruhu jumlatu zaliku tay khobar yang mubtada iku jumlahan lapad zalik sarua jeung walibasut taqwa lan utawi angguan taqwa iku zalika utai mangkono libasut taqwa khairun iku kang leuwih becik zalika min ayatillah utawi mangkono inzalul libas bi aqsami min ayatillah iku tetep saking sakehe ayat Allah dalaili kudrati tegese pirang-pirang dalil kekawasan Allah la'allahum manawa
ya bani Adam atawa kufariku ya zakaruna areling ya bani Adam kabeh fayu'minuna maka pada iman ya bani Adam kufar kabeh fihi iltifatun ikut tetep ing dalam la'allahu mutawi iltifat anil khitab saking khitab ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lam bimaradi ya bani Adam anak turunan Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakum jamitna temenaning sira kabeh yudillanakum tegese janya sarakan temenaning sira kabeh asyaitanu apa syaitan la tatabi'u tegese aja nganuti sira kabeh ing syaitan atufataftanmu maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka oleh ngetoakeun ya setan abawaikum ing bapa biang rorosira Adam lan Hawa bifitnatihi kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan halun iku dadi al anhuma saking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriyahuma dapen yen taningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minnahu ing satuna syaitan ay syaitan tegese setan yaraku kuningali setan ing sira kabeh wa setan wa qabilulan balad-balad setan junud tegese pirang-pirang balad tentara setan min haitsu la tarawnahum saking panggonan orang ningali sira kabeh ing setan wa qabilu lillato pati aja sadihim kena arah-arah lam buta pirang-pirang jasa de setan wa qabilu oh adami alwani mata warana pirang-pirang warna setan wa qabilu inda jala ing satu hunai sunagung iku anda daakan ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa korona tegese pirang-pirang kanca wa korona lan pirang-pirang batur lilladzina la yu'minuna kadawong kang ngadawong ake kang orang iman keun ya ladzina kabe lilladzina kadawong ake la yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabe ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanana het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki
ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan kuari fiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Orai diturunkeun di Sajistan iblis diturunkeun di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komo nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkeun di negara urang cak urang Ubullah itu kene Sajistan wah cenah urang negara Orai mantap urang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang salat dilarang puasa teu meunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak akhirna salat di imah tetep bae asal kaselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari di ditu negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog kana agama jadi kos kitu tah kaaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh ai prak urang ieu neureuh sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeunna di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jeddah
Didinya terus be Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati jidah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukan di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini tanah lantaran nganduaan tamahnya na di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Muzdalifah. Di Muzdalifah didinya cicing. Di Muzdalifah terus berangkat ka Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jate nyengir ya mangan senyum doang. Eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud. Ieu nu teu kuat namun baeud. Munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti. Utatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya. Kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaulah panggilan anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh ti sorga ka bumi geus dicaritakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam. Ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis, maneh teh nyieun dosa. Ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah. Ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah. Bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah. Teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui. Lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan.
nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-rada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas kieu mah Gus dek di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas kieu mah boh atuh cuaca panas saja orang nangkep pemajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper nah ieu ya bani Adam anak cucu Adam qad anzalna alaikum libasa nyata jelas yakin kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian Gusti Allah tega bahasakeun anak qad anzalna make anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap wah hambalayah wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge beureun urang pararae mantak anzalna bimana khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kan nurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang ka tangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta
bisa kurang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimur. Waduh, jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Wah, can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al-Jupri. Terus Al-Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah, iyalah disababan ku hujan. Berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz. Sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan-tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu na cai, nomor kaopat na seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak-hingkak geus teu bisa ieu. Urang ngasupkeun hawa ka jero irung. Geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh. Spendek. Obatna ngarokok eta. Wah. Maksudna moal kebal deui. Masyaallah. Geus teu bisa menghirup oksigen, geus teh. Itu kene mun eueuh cai. Yes, sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atau enggak. Gitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas ayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libas ayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisha artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minazia dipake ngaginding model uol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai. Didalahar embe, sapi, munding, onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong, dipencit, maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian. Buluna bisa dijadikan pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikan ke uol gitu kene kulitna. Dibawa di Tangerang, di Bogor, di Cianjur, di Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12.
12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun mah produksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajualna ge lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena. Wow, penyanyi ternama Elvis. Itu make buatan Garut sebenarnya. Calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut. Dipakai deui ku Mick Jagger. Wah, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah. Gitu. Dipakai deui ku Al Jarreau. Wah, kulit buatan Bandung eta sebenarnya. Si seserian heran aing mah. Bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit. Masya Allah. Indonesia teh istimewa. Tuh. Urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar gede. Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit. Kumaha sih bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna. Hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha? Itu memang hitungan baik gelangan 50 juta sasapi. Masya Allah mantap kamu mau tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kuali mah timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras. Aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kehujanan aju bau kurang kuari digoreng pakai kerupuk. Jak kulit pada tadi. Nomor kahiji libasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat. Ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule serenyum jeung bendu. Baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi. Libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa. Di samping yuwari sawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep. Nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna warisna bulu manuk. Tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab bajas deui bae. Walibasut taqwa zalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum. Nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah
diantara nu dua walibasu taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasu taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iya pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipakai salat ka Gusti Allah dipakai berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasu taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasu taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang iyalah libasu taqwa dibandingkan jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari iya pakaian perang nu paling istimewa zalika khair terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasu taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala aya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur kahandap panen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dia make kenong wode luar biasa wah sapatu nage herang bisa pakai ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England wadah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah iya kadang jelema make pakaian bagus amal goreng eta teh min jumlah teu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina masya Allah jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceting sok aya awale kuru jasa awak tinggal tulang make pakaian merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh
itu kene baju Masya Allahnya jangkungnya kuru maka pakaian anak merecet ya mamun ayah buah tinggal diajul baik kunyana eta karena teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeuti geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah jelma tuh Masya Allah susu naga segede ember gede jasa bujur na pohar jasa giblek waduh maka pakaian nabuh gua gedean atau mas seru aja barongsai ya Allah tentu saraga jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Lah cek salaki da cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadaleuna aing mah. Neuleuh sia tuh. Aju salaki nagekan rapi becak pamajikanana aja asana pangkasepna kakak di dunia kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna terus si der geus kan nyambung suami istri Masya Allah ngeunaheun dititah urang kitu teh pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian dengan berbagai mode-mode pakaian dengan berbagai potongan-potongan pakaian jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan aya nu tina kapas aya nu tina dangdaunan aya nu tina talokop aya nu tina kitu kulit-kulit kayu aya nu tina bulu embe aya nu tina bulu dan lain sebagainya ieu kabeh zalika min ayatillah etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan berbagai-bagai kitu dasarna berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna nah ieu aya nu tina tapamatek aya nu tek-trek aya tun tina kitoron aya nu tina hero aya nu tina sipon macam-macam eta zaman-zaman baheula oh datang ka kuari nu alanyar macam-macam eta teh kaluarna mah teu jauh tidak matek jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae penurangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae Masya Allah renganan di luarin bandara geus bagus penting digaji bae lah nail kabeh zalika min ayatil dalil kekuasaan Allah
Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui nek kumaha teh jarara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alaminku sebab hujan dialah jaradi segala rupa kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ka Bandung dibawa ka Tangerang jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ka Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari ka nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder Masya Allah bersyukurlah ka Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melak kapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuatina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala na ilah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah itu tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katutesina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieulah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sekali dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah tuh hese wadako ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mah nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model kitab, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos itu. Mondok heula sia. Ngartikeun Quran mah. Eta bahasa-bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahararese aya majaz teh aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah.
ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris, ke Kangjeng Nabi Nuh, ke Kangjeng Nabi Hud, ke Kangjeng Nabi Daud, ke Kangjeng Nabi Lut, terus kebelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman. Didongengkeun terus para nabi Musa, Nabi Yusa. Kebelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh, jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan, anu gorengna engke bisa dijauhan. Tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ketika orang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan orang berpikir eta bapak urang kunaon make maksiat di sorga. Lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan. Aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak. Aju cak nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku. Aju cak tuh nu di kantor meureun aing ge lah meureun teh berpikir kadinya. Ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah. Tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibro. Cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tah kudu kitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina. Eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana. Dumadak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam. Wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan. Sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan. Bere. Sebab setan geus ngancam cak setan teh. Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Purijaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia. Anu dagang asongan ku aing bakal digoda. Anu dagang lapak ku aing bakal digoda. Nu dagang karung ku aing bakal dikarungan. Pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat ka dia aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia. Ku aing bakal digoda nu jadi ustad. Nu jadi kiai ti Tarasub Golkar. Setan blonnya. Pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangredek kabeh. Dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina. Aing wae neuk digara roda.
supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jauh duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal marah recet nge pacalanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur kemana baiknya waduh teh setan sial jasa kan setan di mana sih tempat sih tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon pusatnya di Tangkal Beringin waduh setan ngancam setan cek Gusti Allah ya Bani Adam anak Adam nu aya di Cikupa di Bojong Balaraja Cipondo Ciputat Ciledug kos kabeh santero Serang Pandeglang kabeh anak Adam awas layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ilmu nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahum liuriyahum sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nyana mah setan kapan neuleukeun ka urang ngagoda ngeunah deuk dihareup deuk digigir deuk ditukang deuk diluhur deuk dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nyana mayarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuh ka pannyana nyana maneuleuh ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuh ka setan ayu setan maneuleuh ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuh ka setan deuk kumaha nangkisna deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu
urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu koskara itu lantaran setan teu kadeuleu ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu nyana mandeuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sia tak ucing ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca dekat-deketan aja pendi ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokos kitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak keur nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya le ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna ku ari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang ku ari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu jeung uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun ku ari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atuh pangeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana neuleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan dieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok bae di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh aja setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge
atuh cek si Jonet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus deuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae di dia ke zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya teh santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal Quran tiris amat ya awak henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah baru datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa ngan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadel jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku nanaon ada di sini maca Quran ti penting cek Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang mah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin haji teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina
tapi bejana Bung Karno mah cincin hidung semu biru ayo mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang menceritakan Bung Karno emang kumaha kitu. Bisa nagarkan rajin. Nu mantap Kiai Zaini mendakerap nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka negara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno. Ketika manehna asup ka negara jin teu kadeuleu ku urang. Wauh lah nyana jeung raja jin. Moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno. Nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah. Ente kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ye kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nungges ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, teu lain lalagaan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh. Ieu caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan aya nu ngarewas naon wiridana cenah ieu sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di negara nang ke dihareup bakal mantak asa ulah ngabesan inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaiton kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan Yahudi kroni setan Nasrani kroni setan kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae gitu baik walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani maja datang ka iraha ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sababaraha ayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna wah luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah, ka
bupati meureun dikenongna macam-macam ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacaan anu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencet tah setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia de ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lil ladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobat da lil ladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asa jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam